maksud pas penguatan aing ngambil pasukan ampun oh. Nah sekali tadi aing si Jepri ke mana? Teuing wo. Tiga nama eta bener pas perang kamari eleh. Oh gitu. Awas ya beberapa ganti ke aing. Wow wo. Sedang. Gimana? Ayo mari ke aing. Duh rindu barudak si Jack euy, hanya akal aing hianat. Dina hati letik aing sabanara mah hianatan ka maneh Jack. Da kumaha posisi aing keur terancam ku ekonomi. Sabanara mah aing hanyakal Jack, asli hanyakal. Hampura aing Jack. Teu bisa jadi babaturan nu solid. Kakara aing saumur-umur dihianatan model si Bowo. Yakin bang, aing geremet karena kelakuan si Bowo. Heeh bang, urang inget ke balang sakna sampai memeh dipulung ku abang. Sis, aing teh nyangka 10 tahun buka tukang eta budak bakal jadi kos kieu. Asli bang, ada kesempatan di babak tateng lah budak. Bae lah hantep lah. Aing si Ula jeung si Bla di ka mana? Ada si Bled bang ngomong namanya dicukur bang, cenah ngomong namanya di botak. Dred, ari si Ole ku naon hulang-hulang wae ngabelengep. Pugu urang ge teh nyaho. Kae dengar kalongan budak teh. Bareng tenggu. Ujung naon? Kabang Jack, eta sayeunya. Mak, eta teh putra saha? Duh, kata terang dah terkenal. Jika ada main orang dia. Lah, ini terkenal atau mah? Hei guys, Ah, mau aja mana? Gede benar, gede naroskan bang, Jack. wae mah tempat mah hayang di kieu, urang dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus di mana sih Ale? Urang geus mandi. Tumben saya mandi le. Heueuh sinarieun mane mandi, aya naon sia? Henteu, maknya uleh mandi ulah. Mandi di omongan, temani di omongan, uleh mah serba salah. Aduh pundung, uleh pundung. Gandeng lah, Bred. Bang Jack, warung si Rani di Pentacan. Can. Yang itu di Pentana, ulehnya sorangan lah jeung si Gabren. Woi, aya naon ieu teh? Senarian sorangan. Aing paham. Gandeng, Bre. Mau urusan dak ngora. Geus senam le, ngarti aing mah. Bang Jack kumaha? Yakin sewani sorangan? Yakin, Bang. Temuan enak naon dijulig bumi 3 kali. Geus mangkat. Yes, siap, Bang. Naon sih si Ula? Apa we bang? Ari sia keur naon Bowo? Henteu, Bang. Barudak mana kumpulkeun? Kumpul di base camp 2. Oh, siap, Bang. Gara-gara Saria, aing jadi gagal ketenang bonus. Enggak oke, pindah ke tempat anu lebih mewah. Sia, kesalahan sia hayang mimpin tanpa sepengetahuan aing. Sopan teh. Ampura, Bang. Mau kali-kali deui. Sia nih, orang Ampura bang, poe eta teh urang ulas wae. pesan sia. Dia di Dep ngerakeun aing, adi aing perang eleh. Kumaha tuh bang, batu mama sana loba. Atake, pakai taktik. Biar dijauhi, mundur. Ke sana maju karep. Oke, denge barudak.
tadi dijauhin ku aing ku sadaya tong turutan jeung komplok mamaju mun model bodakan nu sekar itu. Oke, siap Kang. Geus barubar. Sedep euy. Halo Jack. Hampura euy urang balik ka Bandung heula. Ari siakunan pake teu beja-beja naik balik teh. Lain ka imah heula nyimpang. Aing meureun ku aing dibekalan beas jeung baeun ka Bandung sia mah. Aya urusan ngadadak. Oh, heuh atuh. Iraha mampir di ka Purwakarta maneh. Teuing euy. Kela di kabaran deui. Oke. Jantos. Pong, itu kegerawokan mau menang sewa meureun. Sadang ayo. Sadang. Neng. Sadang. Bu, sadang bu. Baiknya sewaan hareup. Sadang deh. Duh, kemana si Rangga? Malah ayah indungnya doang nih. Yun, Mat. Eksekusi bereskeun ayeuna. Reka marana euy, nuturkeun kitu. Bang, urang kali itulah kamar mandi. Siapa? Udah nggak pertanyaan hujak. Bang, hari orang ke mana? Esak, dan aing. Ya bang. Ikin, cek kalemnya jatahna. Oke siap, kalau menjenguk Ikin mah. Oke nuhun Bang Ikin. Lumayan. Terus di mana maneh? Kurang geus nagi di warung nasi Rani. Tah, orang deui. Yeh, bagi atuh. Heeh, kayak dibagilah. Nya oleh yang meli pewarna buuk, yang dihideungan deui, katinggali ku batur mah kucel di beureman mah. Heeh, le, kayak tenang di base camp. Ya heeh, mana teh yang kasih Rani? Heeh, bogo. Awas. Bobo, kabur. Bobo, nah mana yang nulungan si Ule? Sis, kurang ngampuranya. Bobo, ternyata selama ieu teh arurang salah tanggap ka maneh. Sis, pejakeun ka Bang J. Kurang ngampurang geus ngahianatan Bang J. Bobo! Bobo.
berarti ke maneh sing tenang maneh di ditu hampura urang. Mang, kirim mang. Mengapa kita menutup mata Mana-mana. Tinggal di mah, kita tidur di saat kita menangis.